Perelek. Iya ya ya. Nah nih ya, perelek yuk. Bersabar dong pemajikan orang nah, wah. Oh, burungnya. Hanya Ya, minggu harapannya. ya insyaallah. Ayo, Assalamualaikum. Burung-burung perelek enggak di suku tak atok candahar ka kuari. Saya bae. Kuliling yang kau nggak lima ya, nggak 10 imah. Yang kau si black deng ya. Ngerada gratis ya tadi penta perelek nak. Ujung bayar alasan. Sebenarnya bayar teh saya tanya. Assalamualaikum. Black. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. ID asa purungkut bekunan Black. Ku tiris Ed. Ada sebae dia masa purungkut ku tiris, ku samping meren. Sakit panas poena dia mah ayo sapurungkut. Ya hareudang eng. Nyaho dia mah ada yang kuari lah. Nu dianggur di kuari lah. Ngurut bari jeung tadi di kuari lah. Aya dia tak panaon kitu ya keliling bae prasaing mah. Atupan poe Sabtu ya Black. Di urang mah kan ngayakeunna saminggu sakali perelek. Ya yang karek menang 10 imah ya di belah itu tuh. Di bagian kanu dia ya. Oh, orangnya. Ada ningin heula beh. Makanya dia mesti ningin heula tah. Edan bae Black ieu mah dia. Nyuguhan aing ya. Pugu tamu kan dibere nu kieu aing mah. Pertalit apa pertama kieu? Geus diinum beh, lasok loba omong belagu sama dia tamu prasaing mah. Ieu mending kene dia bari ngopi beh lah sekayang santai beh daripada eta mah dia. Tah. Depan cawaya lah. Gampang nagihan perelek mah mending ngopi lah dia tah. Pangaruh baik ya lah jadi petugas perelek Black. Aya nu ngasih kopi gitu kan ya. Tambenya. Ah, icau naon dia ieu mah. Jauh nu beukeun batur mah ya. Para monyet nu kieu mah. Beneran yang nu beukeun batur mah. Para monyet dia geus beak tilu mun yang ti tadi. Geus dihakan mah lasok loba omongnya dia. Nyawa yang lapar tadi ya. Nyahoan dia lamun engker lapar Black. Ngeunah tapi nah. Beuh. Laju geus menang loba eta. Biasana. Lain mah kuari lah. Kumaha lamun moal gramere soalnya ya pare ya kanjur ya puguh tahun ieu lah. Ju nu aya can digiling ieu. Kumaha mun para saban bae lah sore ieu mah. Geus Black dia ulah sok loba alesan. Kamari gede ngajual gabah meuli beas len. Padeuleu koeng ge. Atuh heueuh, kamari yang meuli beas. Ngan ieu mah kuari keur beas deui geus beak. Make ngetakeun sawah di ka budak koeng ja nu kamari teh ku ganjur pan. Dina di babade beh. Koeng ngejo koeng kamari jeung budak. Mau merah beh pokona mah yang koe mah pasaban bae nya. Ieu mah kieu bae Black. Lamun dia beas, endah ku duit ge. Loba tadi ge batur ku duit. Rek 5.000 nek sabaraha nu penting ikhlas. Ulah ripu-ripu nek sedekah mah. Hade ku duit ge. Aduh. Udah miring puge awak gila. Belum tungguan sakedeung. Ya, bukakeun ya. Guys. Ai nanaon ieu? Geus loba kitu beh sorobe tah ge. Lumayan jeung neplokeun kana ieu musola. Masyaallah Black. Ngomong atuh ari eueuh mah, ulah berbelit-belit. Terus itu kenyari ulah yang keluar ya. Apa? Jangan ngobrol gitu. Dia ieu nya nu teu habis nya. Segera beh. Sorobe tah ge hebel ge. Burung nuhun ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaripukeun kitu tukang parelek. Enggak pengen. Nya beak cawaing segala caing beak kumanehna. Ih. Opat tuh dong gitu tukang parelek. Nah, jodoh. Kira-kira sama si Black. Kubu aing berat mau biasa 10 liter. Ayo ditambahan ku hebel. Ari ngomong bae ulah alasan. Dong nambah jelemahan ya kari. Oi, ke mana, Mang? Ed, nak ke mana? Biasa bae dan ya. Tugas seminggu sekali teh kan. Atau RT tadi datang ke imah, kita nagihan perelek. Oh, apa orangnya? Orang jadwal perelek ya kuari. Lain duit mah ya dingus eueuy biaka. Pakai beli sepeda ya. Atuh pantes bae tah mau kula tadi ka imah usah saha. Laju tak dingnan anak tak jeung saya tak sepeda. Berapa duit tak? Biasa sepeda murah, yang 2,5 juta. Lain aya tah mah ka imah we burung adit nu seueuh. Aya biasa mah aya di imah.
Atuh lain letik-letik duit sama 2,5 juta. Gua mau kulang mau beli-beli acan banag ge. Nyenakeun anak yang bakar aya duitna. Tuh, beas kumaha ya? Ulahnya ke beasnya. Ih, duit lagi geus sedak pake meuli ieu geus kubias dah tuh dieu mah. Tadi nama sekalian di jalan urang sangka ditu tadi urang segitu jauh-jauh. Iya, atuh kumaha aja duit lagi geus eueuh ieu. Oh, gua tengok acan. Eueuh, ame jeung ka imah deket ieu. Atuh deket cek dia dan cek aing mau jauh. Tadi kan yang di itu di mah usah saha. Aing kasih black nage. Eueuh teu meunang saya ka lembar batako. Jadi hulu eta ku si black. Ih, dia minta kasih black. Terus sama garap jelemana. Perhitungan besi eta mah. Teu nyoba sorangan mah. Padahal boga teh si black kamari ge. Pan ngajual gabah meuli biasa eta. Kira ku tahu. Ai sorangan belum ku biasa kayaknya. Satu hari. Ayo gaji sunda bro ya. Oh, di double wae. Sampai yang balik kita itu. Heeh. Ayo. Ayo bro. Tanya. Yuk, siap. Pugu 11-12 jeung si Black kasih dadan. Kalau mah aya teh doang lagi goceng-goceng bae mah. Kita bae jelmana sarua bae. Assalamualaikum. Karelek. Iya ya. Nah nih ya. Karelek yuk. Bersabar dong pemajikan urang nah, weuh. Oh, burungnya. Hanya Minggu harapannya. nya insyaallah. Ayo, Assalamualaikum. Burung-burung perelek engge ti suku tak atok candahar ka kuari. Saya bae. Kuros eta saya tanya. Langsung para saban bae engkar ke ngomongkeun perelek. Gampang teuing nawaran minum. Tapi teu mae dos yang tadi. Aku pare usim ku ganjur ku ari tekanan ge. Maripuhan bae masyarakatnya ya. Laju nama sabaran bae lah. Selain balik burit yuk. Menang ya 10 kilo mah better.